Wilujeng enjing pamirsa sadayana tepang deui sareng abdi Citra Pertiwi dina Warta Sunda. Pemirsa, enjing tadi parantos kejadian Selasa hiji kejahatan di sekolah SMA YKM Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. Hiji siswa kapanggih maling helm sareng HP. Sanaos aya sababaraha siswa anu terang perkawis kejadian ieu, aranjeunna masih ngantosan pengakuan langsung ti palakuna supados hukumanana tiasa langkung ringan. Ieu rekaman CCTV di sekolah anu nunjukkeun kejadian maling anu lumangsung enjing tadi. Kejadian ieu kabongkar lantaran salah sahiji siswa curiga kana tingkah laku palaku anu nuju ngalakukeun aksi maling helm sareng HP. Siswa eta langsung nganghareupan palaku di tempat kejadian serta naroskeun lampahna. Rekaman ieu diharapkeun tiasa janten bukti pikeun nangtukeun palaku sareng masihan kapastian kana kejadian anu lumangsung. Aya jalmi mencurigakan pisan, tingali tuh. Lah sia, erek mau iya helm. Lah sia, kumaha eta? Ah, itu kabur. Bisa ayeuna abi nuju sareng korban kamalinana. Punten ieu saha? Nabi nurul. Punten tiasa dijelaskeun kumaha kejadian lumangsungna. Tadi abi nu dugi di dieu, terus abi enggal markeun motor. Kumargi abi aya tugas anu katinggaleun. Nuhun terus abi pas tos di payuneun tempat, abi hilap HP tinggalin di koropak motor. Pas abi ninggali ka parkiran, heula sababaraha poe geus aya. Pemirsa, ayeuna abi nuju sareng saksi anu ninggal kejadian tadi. Biasa dijelaskeun kumaha ninggal kejadian tadi. Abi tadi nembe uih di kantin bade ka kelas. Terus aya jalmi anu nuju ngomeng-ngomeng motor. Abi ditaros tuju naon, anjeunna ngawalaran. Nuju ninggalan motor. Terus itu abi lajeng ka kelas. Terang di mana anjeun bahwa palakuna? Abi terang saha nu ngalakukeunna. Sabab samemeh abi ninggal aya nu mencurigakan. Harita abi rek ka kantin terus ninggal aya nu gerak-gerik teh curiga. Pas balik di ka parkiran abi ninggal aya hiji istri nu siga nu kabingungan. Ku abi ditaros. Terus anjeunna ngawartosan, yen HP jeung helmna ical. Ade kitu abi langsung inget ka jalma nu samemehna ku abi sempet ditaros. Pantes we mencurigakan. Pemirsa di mana wae kedah tetep waspada. Mugia kajantenan sapertos kieu tiasa janten pelajaran pikeun urang sadayana. Pemirsa sakitu wae nu tiasa dirugikeun ku simkuring dina warta dinten ayeuna. Abdi Citra Pertiwi pamit undur diri. Wilujeng enjing sadayana hatur nuhun.